engke lamun urang geus dibere ilmu marifat bakal aneh. Kumaha keanehanna? Urang salat teh. Urang salat. Misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat teng ku Allah dibere aya suara teng urang ka mana mungkin diajak ke Mekah, mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain sebagainya urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah terus assalamualaikum tapi ieu nu ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah mun ka Aqsa lamun ka alam nu itu terus beta itu urang tahiyat tapi nu ieu eta lalakon panjang kan tah set Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ke fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum urang kaharti teh moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae eta la nu sok disebut dimensi ke-6 dimensi ke-7 indra ke-6 indra ke-7 indra ke-8 Allah nyiptakeun manusia jang sebagai tongkat nuntun makhluk nomor kahiji Rasul dengan diberi mukjizat nyada mah geus teu hese capek langsung ilmuna diberi ku Allah tanpa aya belajar seluruh Rasul anu sakola tikadenge Rasul sakola SD SMP SMA kuliah teu langsung diberi mujizat bisa mengetahui tentang ilmu zahir ilmu batin bisa pindah perasaan dengan sendirinya Rasul berbeda-beda kisah-kisah para rasul tujuanna hiji nauhidkeun ka Allah paling pohara ialah ulul azmi berat amat kemudian nomor kedua Nabi teu diangkat jadi Rasul jadi Nabi doang dakwah terus nyana sekemampuannya diberi ilmu kos Rasul cuman nyana teu dititah tabligh secara keseluruhan handapeunana para aulia Allah tiba heula setiap Rasul setiap Nabi selalu aya para wali-wali Allah lamun urang maca di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam para aulia Allah anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam masyaallah di zaman Kangjeng Nabi urang terutama para khulafaur rasyidin para aulia Allah
terus zaman tabi'in muncul para ulama-ulama, tumbang satu tumbuh 1000. Masya Allah, ulama-ulama di zaman Kangjeng, ulama ummati kal anbiya'i ka anbiya'i Bani Israil. Ulama Kangjeng Nabi mah sami sareng Nabi di zaman Bani Israil. Masya Allah, aya gok teh jeung ulama Golkar, wah lain. Terus urang ngadenge meruncul bagaikan toge, muncul di setiap negara. Geus jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabul Qadir, Imam Bahauddin An-Naqsabandi, Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadili, Sri Siti Maruf Kulhi, Abu Bakar Shibli Yazid Al-Bistami, wah meruncul. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halali ber teu ragag cara si eta. Si eta masih beragag, teu ragag deh betot bae kena ragag. Maning digejeburkeun bae tah mangis. Hiber teh hiber ge gejeburkeun bae. Ya sebagai terus ulama nya jadi ulamanya jadi wali, nya ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi urang meringkat bulu ngadege kawalianana nyana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi, ieu nu ieu aya cacat bejakeun nya. Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahna dagang, seminggu lapor, ieu tuan hasil dagang yang sabaraha menang sekian. Hari anu aib teh anu jore mana duitna, aduh ceknya kacampur tuan hampura sebab barita dirut jadi nu jore ge kaasup. Oh cek Imam Hanafi berarti sia dagang teu beres, duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo coba si eta ayo si eta mah buku jore jadi aku bagus enggak sama jadi seuneu bakalna. Oh ya Allah, teh menghadapi kewalianana lainna lagaga. Masya Allah. Eta salah sahiji kewalian Imam Syafi'i ditembongkeun ku Allah. Ketika nyana di Baghdad berangkat ke tanah haram mawa bekal, cek Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung yang tenda diundang kabeh manusia. Dek naon ieu cek Imam Syafi'i, ulah dek asup ka tanah Mekah, tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah, anu isin kula lamun asup ka tanah Mekah di kantong kula aya keneh duitan sebab ieu tanah mulia. Allah ningali kana kamuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia. Isin kula asup ka tanah haram, di kantong kula aya keneh duniaan dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ka tanah haram. Coba si eta mah lain mikeunan malah nyokotan. Di tanah haram teh beres nyokot make halal mah maling. Nu babaturan ieu lah cek jana fauli maridauhu udah. Di tanah haram kewalian Imam Syafi'i. Ieu salah sahiji nu lobokeun kewalian Imam Malik. Ketika Imam Malik tenar di Madinah, kemudian datanglah gubernur, saya tata raja berarti
Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid naga loba, maka Imam Malik dek dijieunkeun imah, dek dibere kuda nu pang bagusna jang dakwah kemana bae. Cek Imam Malik, kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula. Kajem teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual jang dahar daripada kula ngadahar duit di pemerintah. Hampura ya ke RT ya. Iya keur cerita ilmu kawaliana, nah emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Imam Hambali mah lamun manahanan dek sare nurutan Kangjeng Nabi. Cik Imam Hambali diundang tetangga, kula moal wakasare lamun di imah kula aya kene dahareun roti, dahareun kene kopi dan lain sebagainya. Kula nyaho aya umur nyaho datang ka isukan. Nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heul. Gitu Haji Pendi kayak gitu ngan kenya nama minta duit. Bayaran teh lain ngabagikeun dagang. Jadi takir Ibu Hilafah Rasidin teh urang ulah tenar dina ilmu mah gampang. Ilmu mah gampang. Tah eta tanu hese tah. Tah eta tanu hese tah. Ih, masyaallah. Ku hari matun lain kiai ge di kiai-kiai jaga gampang. Haji aya sertifikat kiai. Dua hari. Eta tanu wis kitu dae. Terus berlaku sampai akhir zaman. Ulah disangka tuh non gitu heran Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja kemudian menikmati dunia henteu. Ulah disangka Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja Sultan Banten kemudian nyana menikmati henteu. Puluhan hektar ditinggalna apakah manehanana ieu aya di jero hatena eueuh. Kurang kumaha sugihna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulul azmi. Itu lain lalagaan dunia mah dunia bae. Urang mah nya susah nya hayang nya henteu aya deui deureuss anu teu diangkat jadi wali aya menikmati deureuss ieu mah nya susah nya hayang nya eueuh nya teu jadi wali yang pamustungan teh baca. Aduh Gusti Allah terus sampai kaya sampai Syekh Abdul Karim mementak bisa hibar ke Mekah ke Banten menggunakan anti dunia. Syekh Nawawi mementak masyhur kira-kira sadunia anti dunia. Syekh Asnawi mementak kurang di Zarahan memang kumaha anti dunia. Syekh Asnawi antum bisa mindahkeun tangkal bede di Sumatera jang masjidnya anak. Masjidnya anak teh terus hayang make kayu kayu di dia jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeli di ditu eta teh masyarakat teh geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah ku Asnawi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set gudang besar aja usaha. Aja ku saya rek dibawa ke dia ke Banten kayak gimana? Ke Banten ngerenovasi Masjid Banten, renovasi Masjid Banten. Aja tadi dibawa ke dinya gue mah, wah kabeh nu bisa, wah cek ada wadi bisa, bawa kapal parahu nu daekun ku bade-gadena kayu. Kuba saya Nawawi di papasan, terus di papasan, baralik kabeh jelema nya nama peuting ka dinya. Diomongan doang kayu ridon teu maneh dek dijadikeun Masjid Banten masjid wali Allah engke maneh di akhirat bakal milu engke yuk dek eta ngomong kayu siap ayo guys ayo lempang sorangan ditepak doang ku si Asnawi trek lempang ka Merak je udah kan ngadenge kituna resep tak ka wali tah resep tapi lamun ngadenge teu dahar-daharna 40 peting nah ngagibeg urang. Ngagibeg urang. Masya Allah bisa datang ke Mekah ke Merak ditongton pun ku kabehan. Iyalah bahwa kayu can dibejakeun kumaha acara geus bararingung bae bawa jang Masjid Banten keneh nu bisa keneh nu bisa geus datang ka Merak ek gede-gedena kayu
Sahasnawi seri we geus atuh taringgalkeun cek Sahasnawi kulantaran ditongton ku kabehan Sahasnawi teu datang datang kadinya masih kena nu nongton datang kadinya masih nu ngintip nyahoeun nya bawa nu ngintip ke neangan sepina geus saminggu 2 minggu geus eueuh tah anu ngintip nu nongton kakak ku Sahasnawi diomongan deui Banten oke saya Masya Allah bisa ngomong Inggris nya oke ya Allah Haji Pendi mah tuh lamun ditonton itu bara lamun nonton terjadi nya nama bah lamun ditonton kadek aing ayo dulu buat jelema tidak begitu di kadek getihan hampura jadi jagoan naon teh sikos kitu ti urang cerita ilmu kewalian mah Masya Allah urang mah neuleunan nu kitu na teh kitu kabeh biasa bae wayah nyeri huntu nyeri ceuli wali atuh wayah jeung pamajikan atuh biasa nya ge ciuman masih pajar wali teh di masjid we atuh pamajikanana we Kak iya barang nganggur Kak atuh malah anakan lah itu di masjid bae mah ge turunanna mah tuh putus wali biasa bae nya ge noel biasa atuh pamajikanna ge teu nyahoeun nya wali teu nyahoeun pamajikan mah pajar salaki biasa bae ada wali eta teu nyahoeun pamajikanna biasa mah nyarekan nya salakina teh biasa nyarekan teh duit marah biasa itu biasa mah jadi kayak mun nyahoeun wali maldekeun lantaran teu nyahoeun itu biasa ngagoda nya ge biasa teu nyahoeun wali mun nyaho atuh moal urang ge lamun nyaho si anu wali wow atuh urang depak bae di dinya depak mantak wali mah menghindar jeung berusaha ulah kanyahoan bahwa nyana wali sebab mustajabud da'wat doana nu teu kira-kira sedengkeun kan jelema hayang sugih kabeh ngantri ujianana ieu hayang sugih itu hayang sugih ngalantri mantap embung wali embung kanyahoan jadi wali Haji Pendi make kartu nama saya wali kunjungi saya ahli batin saya ahli batin Masya Allah orenganan ahli ngaragapan batin wali terus kurang ada ge kamari Syekh Asnawi terus Syekh Nawawi Syekh Abdul Karim kalau belah dituda senan gitu wali sangat terus datang ke ayeuna masih wali-wali ngan aya anu nampak aya nu teu kitu bae di zaman eta ge aya nu anti ka Syekh Asnawi atau aya nu anti ka Syekh Nawawi anu anti kitu bae anu teu percaya boro-boro ka eta ka Tuan Syekh Abdul Qadir ge anu teu percaya ambalaya atuh boro-boro ka wali ka Kanjeng Nabi datang ka perang eta teh kudu percaya ka mukjizat urusanna kumaha tuh eta mah nyanggakeun ka Gusti hidayah dengan perjalananna aya nu ngagarong heula jadi wali garong-garong tersebut Qadir jadi wali urang lamun nyaritakeun kuari kula di Uzbek karita dongeng loba wali disebar ka ugal negara engke Rusia bakal loba Islam Amerika bakal loba Islam Inggris bakal loba Islam Jerman geus kitu bae tahunan ti mimiti tahun kamari mulai disebar wali-wali Allah ka unggal negara mulai tahun kamari diurang ge mulai ilmu kewalian teh ilmu kewalian diumbar deui tapi kudu asli engke aya nu tiruan-tiruanana loba selalu kitu bae tiba heula ge selalu tuh wali keur mujud set neangan bibit walian berarti kaharepna deuk perang tereh asal loba muncul para wali Allah deuk perang tereh tuh kuari wali kota Inggris Islam eta kakarak dicaritakeun hiji padahal di Rusia di Amerika loba lamun gereja dibeli dijadikan masjid kemudian sababaraha gereja dijadikan masjid lain di Amerika bae di Inggris kemudian di Belanda eta loba nu karitu nu mantak marah ge Amerika marah datangkan di bom ya Irak di bom Yaman di bom Syria bom Turki ieu teh akibatna di nagarana loba jasa masuk Islam karena bingung iku ari
di satu sisi di boma negara, di sisi lain di negara asup Islam. Mun di Amerika lo bantu asup Islam, di Bitung mah asup Kristen. Dibalik. Ya tuh di hidayah tuh sabodo tah urusan Gusti. Yang penting urang sing hade. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Eta. Terus terus direntogan ku kumaha wali moal sieun sebab teh hayang di alam ku makhluk hiji Allah aing mah kajen teuing ku makhluk mah dicaci dibaki sabodo kayang sabodo sia hiji bae mah asal menang ridho Allah. Eta konsep wali sabodo ujug wali mengke dipake karsep engke dipake ka Bandung engke dipake karsep kitu bae salilana wali mah ngan nyana mah seuri bae sebab nafsu manusia supaya kajang aya nu tadina akrab jasa jeung wali mahabah engke eureun ngabenduan bila perlu nelu ieu ka dieu ge loba telu di Habib rozak-rozakeun aja nu error Habib rozak wari kena telu aduh masya Allah kari kitu bae sepanjangna. Nah ieu mah urang kuari keur caritakeun ilmu kewalian sanggeusna diperlukeun ilmu zahir ya taju awalan nilai ilmi syariat supaya tertata zahirna. Tapi lamun urang terus ngababeres zahir bakal katipu ku zahir mah sebab mata teu di batinan mah neuleun hayang kanu geulis bae. Tuh ngana pas bae. Ceuli ngadengen hayang kanu merdu bae irung ngambeun hayang kanu seungit bae. Pakaian yang nu bagus baik urang salat teh aya nu kaganggu ku pakaian aya nu kaganggu ku kendaraan eta akibat zahir salilana ngaganggu ka batin lamun batinna ku urang henteu diropea atuh urang teh ngagugulung zahir we katipu anu ku urang kadeuleu tertampung dina qalbun urang kadenge tertampung dina qalbun ku urang kaambe tertampung dina qalbu eta qalbu nampung zahir dedeleuan dedengean hambean kitu keneh anu kurang dipake kahayang dahareun inumeun kemudian pake anu kaganggu keur salat teh mikiran pakaian bae ayo aya nu mikiran hayang ganti motor aya nu mikiran hayang ganti mobil deres keneh ieu mah hayang ganti racing casing nu di imah ngadoana ge lain deui nya nama ya Allah ya Rabbi Allah ya Allah ya Allah ya Gusti Allah nu aduh. Nah cinggra zahir mah tauhid asma tauhid sifat patali jeung zahir urangan sakadar maca wujud gidamba komo terus selesai mentak diteruskan sumaila ilmil batin tuluy urang ngajikan ilmu batin supaya roh urang teh bisa usaha kana alam ma'rifat engke lamun urang geus dibere ilmu ma'rifat bakal aneh kumaha kaanehana urang salat teh urang salat misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat teng ku Allah dibere aya suara teng urang ka mana mungkin diajak ke Mekah mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah terus assalamualaikum tapi ieu nu ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah mun ka Aqsa lamun tuh ka alam nu itu terus beta itu urang tahiyat tapi nu ieu eta lalakon panjang kan tah seuk Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ka fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum urang kaharti teh moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae
tetapi nu eta ka ditu kumaha eta lalakonna wallahu alam. Eta lah nu sok disebut dimensi ke-6, dimensi ke-7, indra ke-6, indra ke-7, indra ke-8. Terserah Allah nu merena nih sabaraha indra. Ayo coba lamun Gus Dur ngadoa tek dibukakeun langit anu nempel ka nyana bisa milu kumaha tuh. Lamun urang nyaritakeun nu sok didongeng pernah didongengkeun ku kula jelema anu ka magriban deuk salat asar teh Haji Bebeja cekal ya berangkat nyanam berangkat ke Mekah di Mekah 4 jam keneh kapan ka magrib. Ayo kan bisa milu tah, bisa milu tah nu lain wali ge tah. Ayo milu sek nyekelan sia ulah leupas cekelan set kula ge bisa tamun mau ilmu Haji Pendip milu tengah laut turun. koleang oke lah sodok. Aduh cak jana tega nah emang sedang lah pokoknya dihakan lauk cucut beres. Ini nasibnya jore baik. Nah iya di alam eta batak hese nyaritakeun ada ilmu kamaribatan ilmu kawalian hese nyaritakeun nu dicaritakeun atuh geus bae syariat sebabna moal kaharti kajian buku mah ge mentak teu meunang wawalianan guru teh guru ka murid sia can wayah ulah sia can wayah ulah henteu kula mah nuturkeun ulah ai kula mah cenah nuturkeun bae kajian buku mah he maksa sia heeh tak nyebrang sia nyebrang tadi cai mah bisa keneh tak manggi seuneu guruna bakal dijan ayo ka dieu sia nyana wawalianan maksakeun tutung. Atuh cak aing geus ya ulah wawalianan tutung sia tah. Sebab daun beda perasaannya nama tah keur salat teh sabaraha perasaan hese nyaritakeun anak. Nah, eta bisa kos kitu diurus rohna. Urang makan ku can diurus roh. Roh makan ieu teh ciptaan anu maha kodim di alam anu kodim baheula. Allah maha kodim nyiptakeun roh. Anyar ngan anyarna nyana teh pangheulana diciptakeun memeh urang. Geus nyebutna kodim ge kodim baheula, lain kodim cara Allah, ciptaan Allah. Ngan engke kan balik deui ka ditu. Apan eta roh mah suci nyawanangan ka Allah doang. Hati-hati cak Allah nya. Saya aing sa Allah. Engke sia turun ka handap sing ade balik kudu suci deui nya. Mangga. Ulah resep ka dunia nya moal. Ulah resep ka jabatannya moal. Ulah resep ka karungnya moal. Geus janji tah, janji baheula. Turun naik kuari diterop-teropkeun sesuai jeung aya beca resep. Apansa resep, poswan resep. Malah mah ku resep-resep na menta. Malah mementa teu dibere maling. Terus bae jahe resep beres jahe anu masa herang mah ieu mah jahe setengah herang. Ya Allah atuh keboba air. Roh teh diurus begitu. Nah ilmu batin teh ngurusan roh liyasulal ruh kasabun fi alami marifati supaya asup di jero alam marifat lain sambarangan kumaha wadzalika la yasulu ila bitarkil sumat mual hasil teh urang asup sululup ke alam marifat lamun teu ninggalkeun rusumat teh hiji mukhalafah li syariat ting anu nyulayaan kana syariat tinggalkeun bitarkil rusumat yakni anu nyulayaan kana syariat geus syariat heula ku urang teh rapihan geus minimal kurang pakai Fathul Muin. Kemudian toriko nunjulayaan karena toriko iya ge kurang kudu dijauhan kudu pas bertoriko minimal urang teh kitab Minhajul Abidin kadanan hikam ihya kadana sok geura eta bae heula diakurkeun guru. Nah waswahu cara ngahasilkeun biqabilil masyaqat an-nafsaniyah kudu narima kana kamasakotan bangsa nafsu. Ieu nafsu nu aya di awak urang ditampung melalui Naqsabandi. Imam Bahauddin Naqsabandi muga guruna Syekh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam ngaku aki-aki dibere
ieu teh tanu sok diatur latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khatir latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb latifatul qalbi eta teh nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujub al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kibru al-ghaflah piceunan nalar mah babari coba piceunan ku sia laom bae hiji ta ulah cuan-cawan ke batur hese deuk na nyawat bae itu gelis-gelis banget kan pendek teh mau jadi wali mau jadi wali budak Masya Allah semampai jasa bagus irung mancung hanjakal gesetik kunaon tah hideung mau jadi wali sia mau jadi wali geus ulah kitu dadamelan Allah sakitu ayana geus Masya Allah wahara jasa eta keur kabatur mimitina ka urang ulah aya cawadeun urang ngaca ya Allah ya Rabbi abdi jankeun makhluk batur memancung abdi mah henteu mau jadi wali sia moal kajen kuku mah ge misalnya Haji Pendi ngaca ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti alhamdulillah nama alhamdulillah Gusti ye ngan abdi teh ye aduh ku batur mah teu pajar jelema ye jadi lamun kagorda mah 12 ya mah jadi wali ya Allah ya Rabbi moal ulah cawadan sakabeh nanggeus dipasrahkeun ka Gusti Allah eta kan lain lalakon saeutik lain lalakon Masya Allah kemudian latifatun nafsi latifatun nafsi teh ieu teh gitu nafsul amaratu bisu hiji al-bukhlu ulah aya koret al-bukhlu al-hasud al-riya az-zulmu al-bukhlu al-jahlu eta takos ka itu al-hirsu ulah aya ieu mah pan bodoh bae betah jasa mah bodoh jahlu teu beunang wali bodoh kudu pinter bae mantap kudu ngaji heula al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta latifatun nafsi nafsul ammaratu bisu piceunan setik mantap lamun teu ngaguru mal bisa guru heula dek naon di piceunan ye naon di piceunan ye naon di piceunan ye sabaraha bulan sabaraha tahun orang bisa anak terus orang diarahan ku ari nek piceunan ria ria besot aya carana maka ieu doana ya tak geus urang piceunan ria ke geus bisa hampang hirsu bari hirsu ada di piceunan hirsu teh makmak maka kededemes hayang bae kana dunya piceunan ku urang melalui dalil-dalil teh Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi terus bae Kangjeng Nabi mah teu nganggap kana dunya kok urang menganggap wali Allah mah teu nganggap kok mantak aya silsilah teh guru urang mah tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut hulu datang ka Kangjeng Nabi kunaon aing resep dikitu-kitu awak teh tah terus dikitu-kitu engke dibere hampang tek datang hampang terus tah berbagai latih nah iyalah ditarkir sunat alati hubatun syariat mukhalafatun syariat wa tarekat moal bisa hasil ngahasilkeunna kudu narima kamasyakatan nafsaniyah geus batur sare tipetingna urang kudu nyieun kamasyakatan hudang tuh biasa cek biasa nonton bola batur tipeting teh teu zikir kerek lesu urang zikir masyaqatin nafsaniyah batur tiberang dahar lamun dahar wajar dahar jelema wajar ieu mun lain wali mah teu dahar teh artina sapiring lamun 2 piring ieu mah kurang ajar babadog ngaranna babadog 2 piring lamun 3 piring eta mah ngaranna tuh gitu bae teh mah geus batur dahar urang teh batur nginum urang teh tuh masyaqqatin nafsaniyah naon ngaranna riyadhah ngajar nafsu lamun teu diurukan teu diajar urang teh kababawa ku nafsu bae hayang ieu diturutkeun hayang itu diturutkeun di mana henteu diturutkeun urang ceurik ajar ku urang nafsu sabaraha bulan sabaraha tahun moal aya eureun-eureunna urang ngajar nafsu teh apa iyalah jihadul akbar riyadhah ngaran geus diskemakeun ku ahli thariqah untuk mencapai ma'rifat datang ke hakikat hiji kudu mujahadah 2 kudu muhasabah 3 kudu tafakur 4 kudu riyadhah etalah geus atuh pos-pos nage ieu dijieun tahap datang ke 9 pos jadi dikurung ilmu batin teh ku ahli thariqah posna ieu
pegawaiana ieu carana kieu posna ieu pegawaiana ieu carana kieu posna ieu ente bisa ngalaksanakeun eta lulus jadi wali. Moal aya anu jadi wali heesna di spring bed bae, masuk restoran keluar restoran moal jadi wali, masuk hotel keluar hotel. Aing mah jas sugih ieu awewe ieu beuli ku aing kawin ku aing moal jadi wali tah mah paling ngawalian atau diwalian tah mah. Tuh tadi tahan nafsuna tak engke geus jadi tak trek geus teu hayang kana dunia kelazatan dunia bakal dararatang makhluk bakal dararatang urangna geus teu hayang kawin ge masalah opat palah masalah masalah emang eta emang geus teu hayang aju kiai eta lamun geus teu hayang kitu maksudna disarean teu disarean cek ka harti mah ka harti pancen teu hayang pan anakan lain kitu masalahna. Saya cerita kenal cek aing ge. Jadi itu kelas internasional kelas universitas atau diceritakan ke kelas TK. Malah mah di bawah TK teh naon karena PAUD. Iya bangsa hulu PAUD ka abeh pan. Oh, ngarti. Ieu asalnya bae seperti eta lah. Sebab urang tahiyat bae dibawa ke alam kitu ku Allah. Tak. Urang hese nyaritakeun ka diri sorangan. Ge heran kok aing bisa kos kitu sih? Hanya Allah. Lamun Syekh Nawawi bisa ningalikeun tuh Baitullah, Syekh Asdawi lagi nang Allah henteu nang nyana. Begitu ditanya ku Habib Usman, kok bisa kieu nang Allah lain nang kula. Atuh kumaha? Nang Allah atuh hese atuh Allah mah teu nganggap atuh ieu lamun urang geus teu nganggap kana dunia atuh Allah geuna ge ka urang mere sakumaha teu nganggapna urang. Ya urang mah kumaha anggapanna lamun urang anggapan dunia mulia atuh urang handap. Lamun urang teu nganggap kana dunia atuh dunia teh Isa ima zilun zolilun sakadar aub-aub anulah gauban orang jadi anggap mah dunia mah wis orang bisa neuleuh Baitullah bisa neuleuh Lauhil Mahfuz hararampang ngomong mah eta atuh tita tahajud Baitullah tahajud geus nyaho ieu beuh pagawean wali jam 2 bae urang ieu wali mah jam saki harar udang heuai deui wah sakumaha deuk paeh wah. Di satu kumati cah urang ulah supaya heuai bae daharna ulah loba teuing nginumna ulah loba teuing bari diniatan ari nginum cara urang daharna cara urang bae mah atuh peutingna heuai bae mantak tuturkeun wali hayang kuat cara wali tuturkeun mantak Syekh Asdawi bisa sia daek ka ditu ka Banten ka kayu namun dijadikeun masjid sia masjid wali ayo kan itu tepak oke deh Nah gitulah ya iyalah biqabulil basyakat di nafsaniyah wa ruhaniyah diridailah bila ri'ain wala sumah wallahu a'lam bishawab.